Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing badai kasihan sobat-sobat Mang Adeng khususnya. Konten ieu spesialis kanggo sobat-sobat Mang Adeng. Margi seueur pertarosan perkawis ngabantal. Anu dugi ka abdi. Naon aya ngabantal teh? Tapi ku seueur pertarosan eta jangan tadi sakawaler udah seueur teuing gitu. Waktosna pamanana. Mentak ini didamel video walarana ku video supados ka aos ku sadayana ka kuping ku sadayana katingal ku sadayana. Nu disebut ngebandalna jangan imajinasi si Mang Adeng upami sumping libidona dina nyalurkeun hasrat biologisna kitu sobat-sobat Mang Adeng. Yang paling secara biologis mah anjeun lagi normal, hoyong kasalurkeun gitu. Mung imajinasina anjeunna mah kana banta. Jeung kumaha praktekna sakumaha jalmi tanda petik normal sapatos urang gitu. Anjeunna berimajinasi menganggap objek itu sebagai subjek gitu, si banta itu sebagai manusia gitu, sebagai jalmi. Terus itu jelas sebagai istri gitu. Gitu panten sobat-sobat Mang Adeng nulis ban naon sih ngabantal teh gitu. Mung nu sok janten perkawis teh sobat-sobat tepas upami terus dugi kena klimaks katakanlah sapatos gitu terus sumping nuansa situasi play misalkan anjeunna hilap karena naon-naon khusus nama raksukan api angguan acuk gitu. Jadi akhirnya si acuk teh kayak si acuk kedua anjeunna bubuligir baliknya anak angel di pinggir jalan raya gitu anu memang ngajantankeun carios eta teh disangkina abdi sanes kru abdi aiki angkus bos besi kalau betaras ka teu nalingakeun padahal sanes kitu jantan si Mang Adengna memang tanda petik berontak we cari waktu anu memang lepas di pantauan tapi di monitoring abdi seneng sanes gitu sobat-sobat tepas sobat-sobat Mang Adeng gitu panginten waladan di abdi perkawis ngabantal na Mang Adeng. Mudah-mudahan mugia janten walaran anu memuaskan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.